Kade ulah poho, subscribe Galuh Kreatif, terus pencet loncengna, share jeung like ulah poho, bisi kaburu disantet ieu juring geus ek di kaninyakeun. Sakali deui Galuh Kreatif, subscribe, pencet loncengna. Hatur nuhun. Anjing. Saha di rumah sama video. Aduh, panas ya lah. Yang cager, cager orang mah. Di mana ini? Semeliro panjang. Ya aing pas ka warung buka duit. Aduh, anger maneh we gitu wae ya aduh. Aduh, tapi kalajang nyaritakeun ya. Aing ke kene jang ka juri kamari anu diimasiati teh ya. Aduh, nihan manekal pisan kana hate. Heuh, sarua sia urang ge. Tapi ke ya kumaha lamun tulang neangan dukun ngejure eta leungit dukun. Heeh. Aduh, yang zaman kiwari ayeuna gimana atuh maneh neangan dukun? Keun urang nu neangan dukun mah. Tapi mayarna ti maneh? Ti uing. Heeh. Cuma aneh-aneh wae jang. Pan maneh nu boga ide lagi? Kapan maneh dendam ka eta juri? Kumaha sih? Pan maneh geus sarua li dendam? Sarua sih. Geus satu mayarna cuang 50-50 rek kumaha? Embung ah. Mun arek 50-50 kumaha? Komo. Embung ah. Pan urang neangan dukuna. Geus atuh wing 60 maneh sesana. Lah embung urang mah. Supaya aya wae maneh mah geus kieu we. Urang 70 maneh 30 kumaha tah? Kela pan si eta nu neangan dukuna kok jadi leuwih mahal mayarna? Geus sok atuh aing setuju. Tah kitu atuh eta kakarap friend. Geus atuh urang rek neangan dukun heula. Heuh sok. Kade hati-hati sing meunang nya. Nah, nya. Yuk. Aduh. Neng ayeuna teh salar sabari ka mana sih? Lah ka mana we anu penting mah ameng. Maknya tadi amangan muteran bumi we hayu. Lah, emangnya gitu ah? Nah, amat tengah bejati tadi. Apaan ate nuturkeun neng? Atona tadi teh protes. Kalah urang salah. Nya atuh maaf anu salah. Terus ayeuna bade ka mana ah? Lah, kok kalah naros ka AA? Pan neng noh yang amang nage. Tuh dah ama. Buka. Tak ini salah dik. Yang satu ayo cang jajan. Lah. Hayu atuh. Ayo neng, ayo diajakan jajan masuk langsung hayu wae, coba langsung seri. Hayu tak, cong jajan. Ayo. Gimana nih? Tadi kan yang dukun mah teh balik deui. Rajang panas kene euy neangan dukunna. Kieu geus rayuh. Ya wae, maneh teh malih. Neng. Tu aya si Ocit jeung si Male. Lah, kunaon kitu ah? Kan bade jajan. Coak saperkeun sakedeuk apa rek? Nyatu tapi tong lamis ya. Wah, sakedeuk ayo. Kemana Male? Karep heula aya perlu we. Sia datang aya menit. Ojik atuh lah. Kenal Ocit? Aduh. Yang ayo itu si Male ada ka mana we? Si Male. Heeh. Oh, kayak perlu nyebut mah. Tadi teh. Nanti ka mana? Udah tuh mana di sorangannya? Mana kenal lain ayo. Gua aing ulang-ulang euy duit teu boga. Pangabutuh ge seru atuh boga. Aya modal kieu. Aduh, ieu cuaca terik kieu geuning. Sarua otak ge milu terik. Gening neng Yati jeung Abadru.
Lah, henteu. Hoyong be among sareng Badru. Tawa geus jadi kabogo si Badru. Gimana ngomong gitu Jang? Mana ayang dia jadi kabogo urang? Ih, anjing, amit. Uyuhan di Neng Yati hayang ka si Badru. Anjing sama kasar. Mana sirik? Urang boga awewe. Har, sirik pedah naon? Emang agak lu kabogoh? Tong ditanya orang mah. Tira di Jang mana boga kabogo? Di bejaan tong ditanya. Lah sing bener Jang mana aing ngomong teh aing teu percaya. Iya, berarti bener si Aoci teh gedun kabogoh. Nya. Buka pantuna. Pada amat anjing. Aduh. Dunia asa panas kieu. Kelak. Ada si Ocin kunaon itu? Ning lompatan bari ceurik. Duka tuh dari teh jual lompatan bari ceri. Eta mah dielek jak kumane Badru. Ibu teu. Itu geuning si Ocin balik bari ceurik deh. Pada tadi si Badru naroskeun ka si Aoci tos gedung kabogoh henteu na meureun nya. Wah, pantes atuh balik bari ceurik oge. Nah, kunaon? Udah tebogan kabogo si Ocin mah. Oh, nah langsung meureun nya. Tuh, karunya. Ah bodoh udah niat neng. Maleh. Ngomong-ngomong mana tas di mana? Oh, eta tas neangan jodoh. Geus lah urek banget deui. Pantong muka saut. Nah tinggalkeun. Amit. Nah, hanya baturan mah karena itu si Ganu kesarehat nih. Tah, pannya neng. Mantak resep kala laki teh gitu. Nya tuh tadi Cina beri ngajakan jajan. Oh, pokoknya nanti kita ngobrol aja tuh. Yuk. Coba jajan. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, Bah. Alhamdulillah damang. Jadi kieu, Bah. Hop. Abah ge geus apal. Maneh terek tatanya soal piduiteun. Da beungeut maneh mah kaciri kakurangan duit. Ae hari Abah. Ngobrol teh asa jepret wae. Lain masalah duit, Bah, tapi masalah pengusiran juri. Zaman kiwari aya keneh jurig, Jang. Ieuan Abah ge geus jara di YouTuber aya mah. Aduh, edan kitu inguan si Abah euy. Aya Abah. Harita ngaheureyan abi sareng babaturan. Aduh, eta jurig na kudet pisan. Hayu atuh, antar Abah ke tempatna. Weh, Jo, kumaha dukun teh beunang teu? Iya, dukun urang di tangan 7 peting teh. Wah. Jika dukun cabul, so. Pancet. Sok caliweura, mana mah kana kaluan urang. Sanes kitu, Bah. Ieu paawakanana jika tatangi abi anu ditangkap ku polisi. Tapi dukun cabul. Yo dengekeun. Tong boroning jurig aya nu di imah. Jurig nu aya imahan ge ku Abah mah diusir. Kunaon deui Bah diusir? Can bayar kontrakan. Anjay. Hebat gitu euy, maneh teh salah neangan dukun 7 peting, Jo. Aing. Tapi nya Naon atuh eta, Bah? Merek korong ka urang. korong deui. Duit, pulus. Aduh. Can ge gawe, Bah, geus menta pulus. Karena ge dukun, aya duit, dukun. Aduh, geus jang sing percaya. Kieu-kieu ge dukun. Atuh geus ai geus puguh klub mah. Ayeuna mah wang langsung ka TKP we atuh kumaha. Sip. Ayolah, let's go. Let's go. Tah, ieu imahna Bah, nya tah mangpengkeun eueuh nu bogana siap kumaha siap kira-kira ieu Bah. Gampil ieu mah. Ayo jangan mulai ritualna. Sok, dariuk. Kak, itu geus aya kumaha we? Menangi ingwan Abah. Ya. Sok, dariuk. Cing, jadi be tulang mandi. Kan capek kubul bagong. Oh.
Mana kan? Akan tak siap bawa olahraga, bukan sah nyembur aing. Pak, Geus naik. turun ke siapa ini? Kumaha rapi bah. Tenang, can geus sabaraha, kakarage mulai. Etah kakarek mulai. Ngadonaon tak tadi atuh geus nyembur araing. Sabar jang, ieu mah ritual lain ngagoreng gehu. Tah, ayeuna mah siap. Sumpah, siap ayeuna mah. Tak tadi geus siap, hantem we ngerebek kawas hitut inung kolot aing. Juri jarian, juri kociringan, juri pulau, juri kanu alai jika si eta. Ai kasih alay. Datang, cek aing nongol. Wah, iya non maksud dukun menang aing ka dieu. Bakal jadi korban aing deui wae. Mana tuh bah ieu jurigna geuning teh keluar-luar atuh ieu teh. Kalah sing sireumeun we ieu bujur. Sabar, saeutik deui. Ulah heureuy. Diuk sok we. Aduh. Alah. Ngoyang kitu we, belangkon. Jingjang, ieu teh cirina aya nu ngaheureuyan. Ayeuna juang bukakeun mata batin marane. Juang pungpuna heula. Anjing, jurig. Anjing jurig ke kamari yo. Jurig ke kamari. Yo, goblok si dukun teh kalah kabur. Anjing, jang teu sanggup ayeuna. Eta mah jurigna palak binas. Pancen segala jurig dihakan kumaha sih? Teu sanggup eta mah galak jurigna. Yo. Kan tadi Mbah minta sakieu. Heeh. Ayeuna ku urang ditambahan sakieu jadi double. Kumaha tah? Aduh, aing mah daripada dihakan mending teu sanggup lah. Goblok. Leh, Si mana yang ngadukun teh balik aja. Lain teu balik jang. Ai cek batur mah hede eta dukun teh euy. Aing baru mah geus hanas ngaluarkeun duit. Loba deui. Sarua aing dam mayar eta ge. Keur si duit teh sakitu-kituna deui. Ka mana maneh? Dik balik jang. Mana itu aya juri gua. Aduh, poho euy. Ayo poho saya tuh mah. Ulang kumaha? Ini kela-kela. Aduh, euy. Kayak sudah kadieu tidur nih. Hayang aja. Hold me close till I get up. Time is barely our side. Aduh, balik deui. I don't wanna waste what's left. Oe anjing. Oh ya, sakadang kilo detik buru ya. Sok. No, I don't Ije, dua, tilu. Kita kalah ditanya. Abi teh kepil. Aduh. Dua, tilu. till my shadow turns to sun rays. And Yati, abad datang.